buk kan sok rada ieu minta ganti wae dok tiba heula. Kitu nya. Moekeun ah. Kudu anjing. Ayo ku abdi diantar ka ieu teh na ka Orang Bandung teuing tuh anjing itu. itu keren pan anarkis telur teh. Ya, ayo kurang diantar aslinya. Telur belum. Telur anjing. Soalnya tiba heula sih mah ieu wae dok. Kita ganti warna wae. Huluna Untung teh jeung beung-beung lagi. ganti jeung beungeutna. Karena terkadang kita hidup tuh harus berwarna, Bro. Jadi saya itu menenonkan bahwa saya tuh hidupnya berwarna. Gitu ya. Jadi si hulu itu harus dinenonkan. Semua orang punya ciri khas, Bro. Iya. Ini juga khas. Khas apa? Hasem. Hasep ya anjing. Aset sebenarnya ente teh. Kan? Siga naon? Entah hayam urang ciga maneh. Anjing. Kalau sarua kanjing hayam atuh hayam anu poe Minggu teh dijualan. Kok. Ain teh da kumaha. Bae jang alus jang. Jadi mun dina ieu mah dina baheula mah ieu dengan apa sih buk moal berduri jang? Oh, MBD. Tah kudu ganti wae. Kudu ganti wae, itu. Bukna. Oh, zaman pondok mau ke ieu mah. Henteu. Lain ieu di warna naon ieu teh. Lain sana erek ieu erek pindah mau jadi WNI anu. Hah? Anjing. Pindah ka mana emang? Pindah ka mana? Kada ieu. Mana jang? Kopi tadi. Ah, kopi heula tuh. Sate oleng. Sate oleng. Itu masalah ngomong anjing. Aku gulung kitu we, hirupna teh naon teh. Naon ieu? SMA anjing, ke SMA. Bahala mah anjing saya lamun teh keur kasar putih, motor pak. Jadi geus standby di gang teh, ngadaguan motor urang. Iya, we mereka. Nunggu jemputan. Nunggu jemputan, bingung anjing. Untung maneh toy kudu nama maneh teh nuhun. Maneh geus dijemput. Coba mun lempang heula jauh anjing saon. Teu paca aing teh. Kok balik bareng cenah. Cintoy jauh teuing toy mah daguan di hareup di pas citiru di dinya jadi. Oh, lempang lah. Bageula maneh mah. Wah enak doa effort kan saeutik atuh anjing. Jadi aing ngaliwatan tinggal indit. Walah. Eta. Anu mio beureum teh kan. Bari terek cicing gitu di muntang ka tukang teh dengan jok nanti. Anu behel. Anjing cek akolot bisa ngomong. Ngarang anjing eta. Goblok aing nyaho kieu tah. Ngarang anjing. Cicing. Aing kan anjing. Ngarang koyo. Ngarang toy. Dibonceng bari kitu teh ada. Si guys teh celengeun. Lain ke SMA. Per aing mah salamet buk teh. Dicukuran ku Bu Anita anjing benang sih dicukur. Di razia anjing. Banyak sakieu tah anjing. Tapi geus taher mah kieu. Acan tuker ngorang keneh mun teu taher anjing. Bisi Tampan keneh. Tampanan. Kalau anjing. Tampanan. Iya ada. Ngara iya buah tampak. Inget keneh anjing. Tahu itu. Saya nama guys. Jadi Bapaknya bapak. aing menjadi budak Rasudi. Iya, bapak orang teh teu kabayang pas kubra. Yang budak alam teh. Anjir, pas sadar budak. Itu pisah. Oh, bisa ngomong ya. Bapak aing gitu bisa. Saking kurewasna bisa ngomong. Jap wa. Gede. Itu man. Keneh anjing. Oh, keserian contohnya bala anjing. Tapi geus pang mah harapan. Pang. Iya nu ngaracun pang lah. Bang anjing. Goblok anjing inget keneh anjing. Aing bae pang-pang mah jeung si Kioslet da anjing. Awalna mah si eta anjing. Anu aing di kusaku TNI rek asup kan. Anjing aing polos eta mah anjing. Moal aya anjing. Kan eta mah ada
cego kok jangan diwa asup cenah. Hayu teh keur naon acara naon teh. Pokona pang kabeh lah anjing. Dengan kajeng metal-metal lah pokona aya dajal anu kali itu anjing baleuh. Ka Armet anjing nyetrit aing si Keoslet jang. Teh jeung maneh da nya? Jeung urang. Jeung maneh tuh? Oh, maneh mah jalan hareup teh nya anu mau Gurinda. Itu anjing sarua aing. Gurinda bapak di bawah anjing. Urang mah tadi pusatkeun gitu. Keur naon mah kieu? Oh, eta mah di Cimahi kok anjing. Lain Cimahi asih. Ke acara pang diberi gift. acara musik nabet mau Gurinda coba. Anjing pengen kan aing pogo teh me keuna ka batu. Gitu kan si Gurinda. Babena isu manenengan Bobe maneh nyarekan. Nya heueuh atuh goblok. Gurinda leungit. Leungit. dijabal ku TNI asih manehon. Didudut anjing. Didudut. Si Gurinda ku TNI atuh. Dikadieukeun tadi gantungkeun anjing. Gitu-gitu kan anjing. Ngan eta sok mah anjing ku ieu budak skinhead asya. Kan barotak kan anjing. Anjing eta mah kitu na edan pisan anjing ngat diudag aing. Di udah. Heeh, mun teu ku tentara di ieu mah anjing Gurinda anjing tah senjata aing asya. Oh, lamun teu di rajia mah. Gitu-gitu we anjing. Tapi batur ge sadar mun si itu mau Gurinda meureun. Ya heueuh atuh goblok geus teu lain asya. Nah buntutan anjing. Siga monyet. Lah itu jeung moal Gurinda lah teh. Kepikiran gitu Aslinya teh kan kadinya. kepikiran. ke acara musik maneh mau Gurinda. Akan Rek naon atuh akan pang itu identik dengan pogo, Bro. tapi naon jeung urusan aja jeung Gurinda. Kan aing otak jahat anjing supaya ke batur teh. Ih, pas aing muter teh nya kasibat. Sahabat. Kasih batku naon. Kasih batku naon. Aku eta ku Gerindra Atuh hese nya gargana kasih batku naon. Serupa Gerindra. Gurinda mah partai. Gerindra eta mah anjing. Aing teh kapok teh eta. Heuh eta. Tapi pas pogo tadi colokeun. Apaan kaburu di razia anjing ku eta. Oncan sempat dicolokeun. Can. Anjing mun dicolokeun nya. Nah, atuh anjing eta mah anu colokkeun ieu mah yeuna anjing mata yeuna. Gurinda na masukan teh dibawa jeung mesin-mesin. Lah atuh anjing nyolokkeun aku mah. Lain urang mah jang jiwa teh kumaha teh bisa mawa Gurinda kitu eta ka acara atuh acara ieu anjing. Acara gedenya. Acara gede anjing kabeh eta mah nget keneh aing. Aya naon tolong. Pangrok jeung metal teh dihijikeun eta. Segala aya eta mah. Yang pada saat eta pan kerame-ramena eta nya. Heuh underground baheula 2008 2010 eta teh. Nget keneh anjing gitu. Mau. Gurinda. Tapi ngaran Facebook naon? Gotek bantai anarkis telor. Ngeri. Gotex Bantai anarkis telor. anarkis teror. Ya digulung deh nya. Iya. Tapi da aya baheula mah eta teh da sagaya we Facebook. No. Urang ge asa urang ge baheula boga mantan heuh jeung si Tina ayang derek pembunuh nih. Ih, hayang derek pembunuh. Ah, bagi parah anjing itu mah. Hayang derek pembunuh. Itu pan urang ngaran Facebookna baheula mah mesin derek pembunuh. Oh, mesin derek pembunuh. Ingat keneh anjing. Sinderek. Heeh. Eta Git mana ngaran Facebook baheula naon? Naon heuh? Naon maneh naon? Nang Facebook baheula. Bobo teh gaul sih mah urang. Nya ke Facebook. Facebook anjing. Oh, deui. Mana lamun misalkan tahu jeung orang-orang mau nyaho Facebook. Dibonceng deui keluar kabupaten ge, anjing keluar kota. Keluar kabupaten kan. Kuda keluar ti istal kan. Padahal jarak ulin sotoy mah ribu pisan. Kepuha. Kebeut banget. Ibu kabulu-bulu aja. Anjing geus kieu. Da mah beak-beak aing sagetam. Angger si Gotex ya no bayi mah. Tapi maneh git naon? Linglung tah harita main di Margahayu. Linglung jalananya. Pokoknya patokan kapal gede. Kapal kayu Aing linglung. pokona mah kawana-wana ge linglung. Asli aing. Aing ngajemput aing teh pira palung serap dong. Palung serap linglung anjing. Iya keluar tim mana katol aja Aduh. Emang mana cocok di air. Goblok. Di jalan. Di jalan, Dok.
Ribu anjing, si teh aja ribu pisan. Sagala teh nyaho anjing teh daerah mana anjing. Tapi wawuh jeung urang-urang tuh pan apa deui jadi aya kapal teh gede gitu bukuna. Goblok. Ribu anjing atoy. Teh oleh anjing. Setelan geus siga mantri. Menteri naon? Menteri Ujang. Goblok. Menteri Ujang gitu. Jangan narcis teror. Anjing. Tanya teh anu cerik teh ku awewe tadi kan. Gua cerita. Eta anu ceri ku awewe di gerbang kumaha? Heeh. Saha ngaran awena? SRH nya. SRA seureun. Goblok. Sare. Anjing Sarah. Oh, salah. Sarah. Ceri kita mah. Curi ini. Tah euy jang si Sarah dengekeun ye. Kumaha cenah? Beda murid orang teh jeung ngobrol jeung awewe lain. Tadi kan atuh ngomongin atuh. Pada ngobrol jeung awewe lain. Gitu deket. Sarah cemburu. Terus ngomong kiri pas eta teh ini gebrang teh. Oh, gebrang. Gerbang. Gerbang. Hubungan teh kieu wae mah atosan we. Anjing aing dok di dinya sok anjing teu bisa ngomong anjing. Air mata yang bicara teh eta di dinya aing dapat air mata yang digebrang. Aya si Samsul anjing si gote ceurik gitu. Heuda atuh tidak bisa membendung anjing. Anjing. Jadi spontan nya. Spontan langsung eta. Tapi kan Tadi bikin-bikin eta. pas eta maneh kerja di preman pan. Justru eta banyak. Jadi jeger kahiji pan eta tapi hawa. Di SMP 2 mah si ieu mah geus anjing. Geus jeger nawe eta pokona. Jeger kahiji Jeger kan. kaji eueuh pokona si gote geus pada apaleun geus. Si gote langsung kieu teh langsung ngeluarkeun duit sorangan tapi setor anjing balang. Ieu naon japrem. Japren. Sana teu apal. Itu jadi urang mah teu menta itu jual mere we. Urang mah kieu hungkul. Langsung Digebrang teh. di mana we eta mah. Digebrang. Lah atuh lah. Atuh berarti si Sarah teh geus eueuh nu wani ngadeukeutan jang balang. Oh. Oh, udah kaboga si gote. Oh, mau Jis, geus keung nya. Sikeung SMP 2 teh ya. Wah, cilaka atuh ngadeukeutan. Cilaka gede eta mah tuh. Jadi bukan saya yang bertindak tapi teman-teman di belakang saya itu yang bawa bahaya gitu. Oh, pan ari Kang Mus mah panan moal kajol turun. Karena sebenarnya saya mah ada hatinya, nuraninya, wow baik banget gitu. Pemaaf lah intinya mah gitu. Tapi orang-orang di belakang saya itu yang bahaya. Yang menusuk. Ya, menusuk. Menusuk dari belakang. Iya. Lain ya cerita, lain tidak konsepnya tuh anjing. Anjing, kotex buat. Tapi dah bahasa lama emang SMP 2 mah dok. Jegerna. Geus. Geus maneh teh nyaho nya. Pan karena si ieu mah sok pacar eta teh. Anu ieu mat-mat nyaho teh kue ieu mah sia. Kue. Kue panci Kue aing lah. ciga ieu tim tam. Tapi netna mat-mat. Bener mat-mat. Ini beres nabuh tean yan. Carape. Ka warung heula urang-urang mah geus di heula. Si mah terakhir dah si kok mana ya urang nu mangihan teh nya. Tinggalikeun deket si gote datang. Itu ya heula mangi heula dina kursi. Manggil lah. Nya nah ieu sugan teh tim tam pas rek dibuka nah ngaranna mat-mat anjing. Simpen gua aing teh kabarudakeun teh teh simpen nih. Tah dagoan cenah engke si gote ditah maca ieu bakal salah. Nyi di Arab-Arab tah mah lila we si ieu datangna. Ke warung itu. Datang motor suara motor tah si gote nyi di dadagoan anjing pasti salah baca nepi anjing berdak nunungguan nyi teh baca mata-mata si anjing segitu jelas mata-mata kan ini ieu mah ayaan teh samar itu urang balik di luar. Ane mah kieu jang, ayeuna otak mah geus maca teh kitu. Kaluarna beda. Ya hate jeung ieu mah buleud nya kaluar pareola. Sinkron aja. Ya tidak sesuai ekspektasi. Patiadaya Eta naon Parjadaya?
Eta doa ngubah leungeun. Lain abet pajadaya Ada atuh saya da baheula mah nya tertekan nya Allah aya awewe nu pika bogo jadi Allahumma padaya-daya Kurang mah Allahumma padaya mi ma'asita kuliah Allahumma padaya-daya anjing cokot teh disingkat umumna hungkul. Teu mung ribet. ribet. Lanceukna serangan kan. Jadi guru. Cing bener macana. Pajadaya, pajadaya. Mung ribet kan. Pajadaya, uhum. Uhum terek. Nangtung sia, nangtung. Anjing nangtung. Cepret anjing lanceukna. Jadi pecalet toto ae dok, barang. Tapi akhirnya kita gitu. Akhirnya Tapi pancingannya gebrak. Gitu. Tuh deh. Anjing. Emang jadi gote itu. Emang butuh tiba heula. Ya, tiba lah. Butuh tiba heula. Patetes asal mah. Apa tetes? Heeh, kang ku abang-abangan lah bala mah. Saluhureun, barudak dagola panjang nu gede. Tuh di sana tuh. Nganting jadi gote ti saha si Gehu Si salama. Gehu. Oh, jadi gote. Jadi gote. Tetes baheula mah. Oh si tetes. Tetes air. Patetes cenah anjing. Tetes. Kopong baheula anjing. Teh urang mah is we nya. Is. Is belah gitu dar belah iskandat. Ada. Nah iskandat teh. Iskandat sah. Oh iya. Buat mau ganti RG anjing eta teh. Koream. Ipo anjing. iskandat. Kuat tadi ganti-ganti Koream. Iskandat. Iskandat anjing. Oh iya anjing ngaran aing Iskandat anjing. Tapi kok mana pernah dirawat kan? Di rumah sakit? Bener ya. Hampir aya we gitu. Dipuh wae anjing. Nah, hari pun kunaon gitu. Gracia anjing. Gracia anjing nyalah. Wah. Aya nu mawat gigireun anjing tigis sameme mawat kita. Balik ke rumah sakit. Aki-aki toy. Bener. Tas ceko ngalakuan. Gandeng itu meh jempling saya. Cabut bulu bitisna. Aki-aki keur ngap-ngapan nih karunya. Ablok anjing. Iya anjing cerita gue. Tapi kan mana hari itu rek balik kok. Sapak di dinya aing jadi turun jadi nambah di saminggu aing Drop. Drop di rumah sakit aja. Nu geuring guruna istirahat yang senang. Iya di bawah seui itu leuy nya heueuh. Ini si kesor tuh ya itu teh. Kesor. Ini si kesor isi palik. Balik menu kadua kalina. Oh. Paneang deui. Masih abah eta mah jadi kahareupeun maneh teh gitu. Gitu. Dah atuh uring-uringan wae. Suster. Nyeri, suster. Aduh anjing. Haus. Ai, geung di dinya anjing. Geuleuh di rumah sakit anjing. Ningali ngap-ngapanana kaya-kaya teh. Monyet gitu anjing juga seuring goblok. Sia tanyakeun barudak. Anjing. Siapa goblok gitu. Bener teh ieu mah. Mah aya sih. Mana rek balik teh tulusnya. Itu anjing saminggu deui aing tah. Drop deui. Terlalu happy pan harita. Blok waktu na istirahat anjing. Aing Istirahat. trombosit parah anjing. Anjing bener. Paling minang ke rumah sakit anjing, enak alhamdulillah. Entong anjing. Yang harawa enak mah. Hayang teh ka rumah sakit kumaha. Amit-amit anjing. Amit-amit anjing. Rek dibantuan mah. Teh kedah. Siapa? Dihitung per hijian teh. Duh sapasang. Sapasang sabaraha? 4.000. 4.000. Anjing udah duit leutik. Anjing. Goblok. Dengerin dulu tikeula tuh namanya. Santai. Gede. Santai. Lakuan anjing. Santai. Tapi dah kira SMA mah anjing. Aing bener ulin teh. Si Otoy we.
kan bareng jeung kakak. Kakak naon? Takaraeun. Allah. Ternyata IG teh boga lanceuk nih sakelas. Kan tadi aku anjing boga lanceuk. Wah, Bong. Parah mana mah kadulur teh kitu anjing. Ya Kitu, gitu, Bang. Di aku, berapa tuh di aku. Tuh itu nu aku mana. Sedih. Mana ke SMP kumaha dok mana tuh ripuh sih mah anjing. Orang SMP mah jadi ulin di perpus. Anjing. Oleh di perpus. Bener ulinnya di perpus. Pan mun eskul mah Irema. Kelakuan kieu anjing Irema. Kata Irema teh masjid. Oh, remaja masjid. Cimodo. Beres aing. Ngeluarkeun Sesep deui barsetruk. goblok. Tapi orang panggil jeung maneh kok setelan hardcore pisan maneh. Ini baheula sih kok. Hmm. Luar biasa. Segala ditarapkeun anjing baju lekmong maneh. Beureum. Kuliah. Tapi hulu mah sulah pan. Isbeak. Oh ya, kan. Anjing. Siga ucing. Iya. Ucing dugul teh kan. Cing borok. Kari cilehan teh pantes lah. Cing oren panggalakna cing oren mah di mana? Tapi da urang mah bener mending kena zaman 2010 2011 momen mah. Ya dok. Heulah sapnya 10 tahun ka tukang. 10 tahun ka tukang. Selinan. Aing keur warnet. Saha nyari teh di warnet anu laju bokep teh kapanggih ku si Igi saha si Donat ya. Donat. Gitu we. Anjing kecuali. Di warnet bari Donat mana kalau teh? Terapi. Jangan aja naon. terapi anjing. Terapi. Parah. Tayep aja enggak tayep aja. Mungkin aja. Donat. Di balama di orang di itu mah urut warnet dok balam. Di kopo. Heeh. Balama Di warnet. base camp, Heeh, jadi pes. Di warnet. Contoh, itu mana pernah kawaret anu itu kan? Omo. Opo. Udah iya tuh. Tapi ira aja bokep teh. Enggak. Aing ngelajo Naruto. Jis. Ini Naruto. Orang resep resep orang si Deidara. Di darat. Kekuatan teh ieu nih. Ucing. Dubul. Kucing. Ciao anjing. Keteks bantai anarkis teror. Anarkis. Ngaran Facebook orang baheula kodok digegel asin. Malah. Oh, kodok pernah dikira asin. Ulah kodok lain mah ganti dodok. Dodok. Sial kodok. Parewe. Nah, kene parewe. Sudi. Sok kitu. Sudi. Geus parewe. Pat ewe. Jorang. Oh, bukan jorang. We. Ah, teu tong dipisahkeun. RW. Tapi jadi Pak RW pejabat. Jabat. Jabat. Orang. Aing jadi RW. Berapa aing kabayang nu milihna anjing. Boloho eta. Parah aing. Tapi di barudak anu jail sa maneh teh maneh. Iya. Naon nya? Sok jail anjing. Maneh anjing. Aing irah jail. Oh, irah otak Malaysia anjing. Batur we goblok. Otak sia naon? Aing irah jail sok. Apaan bukti anjing. Bukti anjing. Bukti udah. Oh, mana buktina?
cerita lagi eueuh tong sok ngarang matakan. Ya. Tapi titik terendah naon gitu. Ketika ayeuna umur saya 42. Nah, kalau titik terendah ketika maneh naon naon kok maneh Teu kieu da seberapa ting zaman urang mah titik terendah teh asa eueuh euy. Asa happy we. Jelema teh aya yang menjana titik terendah tapi da asa tara dipikirkeun kumaha gitu. Urang mah titik terendah urang mah neangan WC aing hayang modal. Weuh eta harta keur di Kediri. oh sinangan Hah hayang modal kok ditatahan eta titik terendah hirup urang. Nepi ka teh nyaho ngaliwat aya anu boga imah di hareupeun di Golodog gitu. Mas, boleh ikut ke air. Kabaran harita kan cai. Karesa cai. Mau ikut apa? Ikut buang air besar, ikut BAB. Oh ya udah, dibere ieu kok cai teh saemer leutik nian mana nyaho. Saemer leutik anjir. Dibawa ka cai WC-na teh ka ditu ngageplang mah da. Di jarian meureunna. Tama diempet-empet. Kok cai? Tak disakali-sakalikeun boropot geunah gomplong dunya ya. Heeh. Nah, nanti isuk-isuk anjing micen-micen jam 2 orang. Maksim hayang modal mah aing bingung anjing. Nahan lapar makan bisa lapar bisa ditahan. Nahan yang modal kababayan. Nya baso sude. Hoream. Dihitutkeun tepuk ku anjing senjang dulurna. Genjer. Jadi anjing Cenah anjing. Tokoyaki jerona. Beresut deui anjing salendri. Sia geus da arsop anjing. Goblok. Anjing sudi anjing. Embung. Anjing ieu bungkusna keneh cenah jeung karetan. Karena 2 Anjing gak bayang anjing. Embung. Hoream. Genjer. Tapi dah ese sih lamun jeung kangkung genjer mah eta mah moal bisa dipisah. genjer mah anjing genjer deui bijil. Guluntung. Guluntungan genjer. Parah ini.